manusia dina dirina henteu lepas tina hawa nafsu. Sedengkeun ceuk kamari nafsu teh aya 7. Eta saur Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dina kitab Syarah Qatrul Ghais. Upami saur Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dina kitab Sirrul Asror, nafsu teh aya 8. Kanjeng Nabi parantos ngadawuh, man arafa nafsahu wa khalafaha faqad arafa rabbahu wa taba'ahu. Saha jalma anu nyaho kana hawa nafsuna sareng nyulayaan kana hawa nafsuna, tegesna mah perang jeung hawa nafsuna, maka eta jalma kenal ka pangeranana sareng taat ka pangeranana. Mudah-mudahan kuwasilahna urang sadayana terang kana hawa nafsu, urang sadayana sing mampu sing tiasa perang jeung hawa nafsu. Kadituna mudah-mudahan urang sadayana sing kalebetkeun kana pidauh Kanjeng Nabi, faqad arafa rabbahu wa taba'ahu. Upami dina perkawis perang, ieu masalah perang menurut Syekh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, nu katelahna nyaeta Syekh Imam Al-Ghazali, netelakeun dina kitabna nyaeta Mukasyafatul Qulub, perang teh aya 3. Hiji aya perang jeung kafir nu disebut jihadun al kufar. Nu kadua aya perang jeung kabatilan nyaeta jihadun alal batil. Nu katilu nyaeta aya perang jeung nafsu nu disebut jihadun alan nafsi. Nah, upami dina kitab anu sanes perang teh kabagi 2. Melihan mah dina kitab Nasoihul Ibad atanapi dina kitab musanesna di antawisna nyaeta Kifayatul Azkiya, aya perang asgor, aya perang akbar. Jihadul asgor, jihadul akbar. Perang anu leutik sareng perang anu gede. Perang anu leutik nu disebut jihadul asgor nyaeta seperti negara urang baheula dijajah ku Belanda, dijajah ku Jepang, ku Portugis, ku Inggris jeung sajabina. Eta kalebetna jihadul asgor. Tetapi merangan perang jeung kafir harobi, sami eta oge jihadul asgor. Ari jihadul akbar nyaeta jihad anu gede, perang jeung nafsuna, perang jeung hawa nafsu. Nya nu mata ketika baginda Nabi sareng sahabat parantos rengse tina perang Badar, Kanjeng Nabi ngadawuh, urang sadayana balik tina perang anu leutik menuju perang anu gede. Sahabat ngadawuh, ya Rasulullah, kan ieu perang anu kacida gedena perang Badar teh. Nah, aya anu leuwih ti ieu? Kanjeng Rasul ngawalar, aya nyaeta perang jeung hawa nafsu. Tah gitu. Jadi
dina perkawis hawa nafsu